nu disebutkeun eta nu disebutkeun fasilitatif. Yang satu kurang rek kasih kudih lah, Nya rek ngabatalkeun healing nah gitulah. ulah gitulah jadi era ku paherdiat geus paherdiat naon geus ngawanti-wantinya oke urang nu kacarekan meureun. Ang, aduh. Nuju naon ya si EO? Hah? Si EO sama euy. Biasa we keur ngalongok. Tos di mana ya, Kang? Teh, kuring teh jalan-jalan healing Mang. Aduh, gaya. Pangi jeung si Saud, apal Saud? Saud apal atuh? Heeh, kan jadi ku ayeuna mamangnya. Alhamdulillah, kapercaya. Babaturan ulin teh Mang mun ka itu ka dieu. Wah, teh ngobrol. Mun teh jadi ku mah se ulin ya euy. Ulin ya, teh urang ulin. Cek Akang teh. Heeh. Saud teh ngomong kieu. Ampura cenah lain ieu ka hiji waktu keur eueuh. Nya. Kaduana duit can boga. Nah, tuh babari ente duit mah. Geus we aya meureun di desa dana mah anggaran mah pake we heula ulin teh. Aduh, tuluy kieu teh. Engke dina LPG na sebutkeun dinas luar teh. Gitu Mang, kilo ulin. Lain masalah milu ulina. Ayeuna mah mamang geus kolotara ulin. Cuman tadi nu mantak heran mah tadi bahwa rek ulin make dana desa. Aduh, kapan laporanna dinas luar Mang? Lain masalah dinas luar, nah eta salah sahiji pelanggaran. Aha. Lain ku masalah nahana dinas luar fiktif nu kitu teh ngaranna. Naon fiktif? Eueuh, dinas luar nama dia dipake ulin. Bohong itu. Bohong, ulah eta teh. Kuuna ngilu. Lain ku masalah kuuna ngilu tapi ulah. Oh ulah. Ulah kumaha lamun kadengeun ku inspektorat. Jadi masalah ieu ye. Saha inspektorat? Cio bos. Tuh, aing ge bawa era meureun. Nya, ke jadi piomongeun, terjerat karena masalah hukum. Angot ayeuna Bupati Ciamis Paherdiat geus ngawanti-wanti bahwa pemerintah desa jeung aparat desa ulah sangkan terjerat hukum. Heeh. Ulah teh ceuk Bapak Herdiat ogenan. Angot ieu dana desa rek dipake ulin. Nya. Ulah teu meunang aluksi desa mah kahiji kudu transparan, kadua na akuntabilitas. Naon eta akuntabilitas teh anu dapat dipertanggungjawabkan. Lamun dina catatana buku kudu 3 nya ulah jadi 2 tetep kudu jadi 3 kami bisa dipertanggungjawabkeun nya gitu. Ta eta akuntabilitas teh jadi kudu bisa dipertanggungjawabkeun nya ulah menyelewengkan. Terus anu salajengna aya deui partisipatif nya eta kan urang meureunana aya di ditu teh di desa teh aya BPD aya LPM tah urang teh merajuk kana musdes nu disebutkeun eta nu disebutkeun fasilitatif. Yang satu kurang rek kasih kudih lah, rek ngabatalkeun healing nah gitulah. Ulah gitulah jadi era ku paherdiat geus paherdiat naon geus ngawanti-wantinya oke urang nu kacarekan meureun. Hampura mangnya kayak urang ulin ka imah ka mamang ngaliwat jeung akunya gitu. Bagus. Hampura kaganggu nya siap nuhun si EO sami-sami. Waalaikumsalam.